Beyak kan lah. Si Yanti wae main rokok. Kayak main rokok si Yanti. Bayar ke si Yanti kayak kan dia si Yanti. Main rokok. Ada goler. Ada nomor gituan nama. Gila kamera itu. Reaksikan tentapan jual. Muhammad utusan Segala herang. Segala herang. Cek aman, Saskia.
pada nyukung singa pada Apa hari kuno sangat para arwah ngerasa kelihatan yang hasil penutup di babi dan pemuda istri aden mana leles bisa leles segala era. Tadi ada pamflet di luar ayah, ada pamflet. Terus saya jeblak. Para sadayana Singasari Patepan Nete Agung Sangat berasurat Gusti Rumah Sucinya Gak dan kasadayana Kira-kira bapak ini kali ibu pun Pamuki ulah rela cek jual air rumah tangga teh diwangun ku dua diri dua pribadi nu beda segala rupina beda adat beda sifat beda tabiat beda kasangkutan beda didikan atikan beda segala-galanya cek agan salaku pimpinan prak gerak tuntun gerak tuyun bojo hidup gesan ngahonta ridho na pangeran malar nyangking saja tining rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah amin Allah ya robbal alamin. Wayang teh pituin budaya Nusantara nuges aya ribuan tahun katuka lahir tina pamekaran kabudayaan anu didasari ku anggapan sarta kepercayaan rahaya Nusa Antara Raya minton dina lalakon anu nyontok kana pamukon bakal caritana dicutat dina babat Lokapala Ramayana jeung Mahabharata bawa para Gujarat di negeri India kalayan waskita perceta wijaksana para bujangga serta ulama bahula utamina para wali wayang direka carita make pesok bedah rasa panca curiga dijieun salah sahiji bikin media siar nyebarkeun ajaran agama Islam balukang Islam sumebar Nusantara kalawan nabina kamera dewa ada koler wajar pisan lajuan gitu. ayo seluruh tewas pantes upamanya kurang mau gusti warisan Banget sampai lain di gusti varias upama murtad tina ajaran agama Islam kali jati hadir siap seni teh panjalan
Bumi. Arek nanya sudah tadi sieun salah, mana lagi sieun salah ulah ge. Jeung kasamaran ha. Ya aja aya tadi. Daerah gunung mah ieu wae. Daerah dia mah yoga wae. Amun Dua kali ka dia mah temu. lamun zaman baheula keur masih jaya kene. Ka dieu mah negosiasi. Baheula. Lamun daya kolot teh amung. Jangan sejepong dan menangkan di halus. Bimara Rabi lah. Namahan tadi jadul lah. Bimara Rabi. Rabi. Eta teh beneran. Anu tubogoheun teh siungan, pendek siungan. Dapat gaca jadi Perang lain itu mah dalam pemerintahan. Di tukang. Kita pakai tempat diarep di tukang. John. John. Edah, tinggal ya, wae deh.
Hadir siap dan hadir. Waalaikumsalam dan hadir. Rame araya Kang Dede Dodon araya. Sabri Kasri aya. Orang apar kalah aya Putri. Ada boleh aya ada boleh. Tapi bener kalau ada aku ya. Orang maya maru belum. Sugan can bijil sugan. Hah? Sugan can bijil sugan. Oh, gua kalau ngambil maya maru. Kayak daun tuh. Bukan tepok. Nang boleh sering kamera tuh. Ayo, dulu kayak dulu. Gilek-gilekin kan dia kayak dia. Itu mau ngalalajo. Anu barang lokasi di luar lah ya. Leles segala erang sumbang, leles. Leles segala erang, bila-bila. Menikah aku dong, lain orang kumi. Suka cerain orang kumi.
Ukuran wilujeng orang kesadaya akan kalih tes kesadaya Kamulen kasenian jasana sanes lumayan bakal dianggap hiburan Kopi dah. Kemari aing kemari. Jadi gitu ya. Saya jadi. Ada itu sama Thailand. Bukan. Oh, di bawah. Jauh ada sama. Masih datang Berarti aing kemari 10 kan. Kemari kalah aja. Apa nari kapan di Mararami ya di Parawan. Ini kemari kalah ya. Tapi hari minanya. Hari minanya kebutan. Apa nari bilang Karimbinya. Cipta jadi. Karimbi lain. di mata kan dia Masih ngalaman. butangnya di Hari ini di bapaknya. Oh, Karimbi jeung bapana. Oh, nah yoga dalam yoga. Seragam nama itu nanti Thank you.
nyolaget wae hutana. Hutana nyolaget wae tuh ucapkeun we. Leles sakalahiran Subang leles, desa leles. Kita seni pewayangan Coba bongol kan bongol di dinya, Pak. kita seni pewayangan Wah, kayak gampang. Kayak baik. Tuh pocong kemarin. Pocong pakai ikat. Kita pocong pakai ikat. Pocong pakai ikat aja nama. Ciken ya. Aku sok make aturan sagala Pocong. Bosan baru pakai baju pocong. Bapak Lili kali ibuku silokan di pasai pulang kali ibu Atimi kahiru lupa Kang pewenangan sadaya berasa pangeran wayang usir wayang musik kudangan acara mahirup kubus terima jami Desiga ija Para Citra Yuda ya pembagian cecep. Lagu-lagu utama saya berikan sama abang adek gondong. Bawa terima tapi jami. Ulangnya boga pulang si Berlin. Berarti si Berlin itu kadadan tadi. Bukan ciri anu pasti cep akan kali neng sastia wajak wancik nadi wayang simpul ke manusia wayang simpul wayang simpul mamah nagian istri termanusia masing-masing terseruan masing-masing ada di Palasari Sore makan lagu. Butanya, tapi butanya keluar. Haji Ayam Abijati
Wasal itu betul-betul. Wasal di ada betul-betul. Edek, edek. Mangsusan pinangkuman utak rawis wayang bareng indung jadi lanjut tapi tidak apa-apa dengan masa tunanda Tiga Jawa deh ya. Tiga Jawaan. ke Bali Purwa mantra mantra Yahweh lanjut itu pertanggapan ya seserap tinggal dengan pamudusting cinarita ditinggal warga tedak saking punipun dados tandaning carita ya kukung kepan siwa warga siwa lan Nyardenya, lagamna nyarde ya. Orang latihan beren. benayu kadenayu ayu pada tetes naetes ingkang tinaetesan Astagangga wiratanu kalawan patra asta hartosipun tangan gagga banyu wirawang tanu mangsi patra senyakaning kawan Purwa mantra-mantra winulang sasna tinuwara alon panjang ngawusineun kanda purwa lantara Kupi basanganda opo kanda ikut carita basane purwa purwa wiwitna kara iku kraton katon mabur kraton ingkang dianggo jejer cinarita boten wonten malih di mana teh
di salabeti keraton nagara Pringgandani menyangkingnya kerawati ngapahudan nasri manganti pancar ing nagri kakasih Prabu Harimba dina danget ayeuna ngahaturakeun pembagi ingkang Rai Pati kakasih Pati Hidindi kamu Serapati ngalaga Purbakesa sami tungkul hamari keludak tembak nari malu sabda adrik ningali pamor angunalen hananing satring ini pungan bikap ini raja ini berubah kabur tadi ada di bulan sini suara Lele segala erang.
ungkur di haturanan kapangkung. Ada kali ibu. Leles ke mana? Leles sekarang era Subang. Di haturanan. Desa Leles, desa Leles. Iya. Cek agan kali neng Saskia anu pangbageurana. Panganten ieu di payung. Iya. Bapak adik kusian, bapak kades leles di haturanan kapangkung. Aya kitu. Iya, meureun. Kapangkung teh. Aya di Cahyadi, rakan acap Leles. Neng Saskia. Bapak kadis di haturanan Bagus Suheri Bapak Yunan Bapak Maman Ros di haturanan Haji Ucara Bapak Yunan Bapak Jajang Bos Beras di haturanan Haji Gadang Bos Beras Bapak Yunan ayat itu ada kece akar di Kampayunan ayat abijak Hadir siap. Pak Guru Pahit Silongga Mancang warnanya aku pakai Hajatan mau cara hajatan. yang ngampar anu pahlawan bos dari Banjar anu mana aku nuhun aden di Palasari Bapak hajat nak nyondong gitu. Aya, Bapak hajat aya. Oke, tenang, kalem. Bapak lebih kali ibu ukur anu bager. Pak Haji minta oleh teh teti. Pak Guru Baim Rio hadir. Siap. Alon-alon asal kelakon. Begali. PG kali. PG kali. Sinyal songket pasapra. Ada ngampar sama orang Jawa Japri, Leles sekarang era leles. Bos ujung anu ningali Ngejabrik lumpuhnya. Ngejabrik lumpuh. Kita
Lumayo selekah yang widadari di kaki yang widadari widadari di kaki Anjrah ingkang puspita arum kasliring samiran amri kasliring sami samiran amri Lele segala herang rumah. Anjrah ingkang puspita arum kasliring samiran amri Mana Pak? kasliring
Sekarang gadung konas gandanya ya konas gandanya mawe laras tresna nindriyo tresna nindriyo Rio bisa ya Bapak. gentur kang tinutur catur gentra ing dados cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios salebeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Pringgandani menyangkingnya kerawatina bahu dan nasri manganti pancar ing nagri kakasihipun Prabu Karimba salikun dening setinggal pinaturata lenggahing dedampar dan tapin maritik ing sosok cari nengganda waratna lemek babut prabedani dinandain kajebat kastori lan sinebaran sari-sari mawe makota Beno kasriti maretes inten ringok mi cahayana hurungan pur herang kumopia binawangkit kiwaring ngahaturakeun pembage ingkang rai pati kakasih pati hidimi senopati ngalagah purba kesa sami tungkul hamari keludat lemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Narendra watak wantos sang Narendra dudu denawas samanea manusia terus sing madu terakhir kusumati tising andana wirid terakhir dewa kamanusa itu kayaanana pengawakan jangkung dur simardada mata nyerot lir surya sakembaran lami-lami pun niramang sangan dikakawat daling lisan mekaten pengandikadet di adi akang hidimi oge adi akang purba kesa anu payus dipi agul kalayan dipi kareus kuatan kahareup eserkeun korsina ame kadengena leuwih jentreng na rupaha caritaan akang kahareup kaula Raka Prabu tapi lo damang nampi kana pembagi salira kalayannya nganteng semua pangabatos kau lupa jenengan Raka Prabu mujas tuti sampean kuakang ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun deing mas kakai ngampir kumuhun kawin nanti ada hapun tentinan rupiah kapatanakeun sareng alitna salira tiasa hapun tentang saling malum jeung akang pada dina rupaha kasalahan najan bari jeung akang raja gelar tapi sifatna salah mah teu kauger ku pangkat teu kauger ku jabatan sabab urang teh makhluk ai makhluk tungkul sok rajin luput tangah sok rajin lepat samenit ganti saja merubah jangi sore rajin telah kapake isu eta ciri ning makhluk
Sokomo anu aya patula patalina guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk pangedena mun lalaki wajar di aku bapak seolah-olah ganti bapak gitu oge lamun boga lanceuk pangedena awewe payus di aku indung seolah-olah ganti indung minangka wawakil ti bapak Kangjeng Rama Kesarpa sakuduna jeung sawajarna lamun teh adi negrakeun hampura ukolotna dikudu dihampura tapi mau sabab eta geus jadi kadang tuan jeung sakuduna maklum aing ngaran kolot mah kitu kanu jadi anak najan anak wangkelang najan anak bedegong jeung buraung kadang kala kolot mah mimingan kana kasalahanan kitu oge kanyaah akar teu aya bedana anu sabalikna akar oge botina lakon gawe botina sapopoe botina puasa anu matak nyelekit kana ati ngagebrak kana mana hampura misi ieu mah kaida yi nu biasana ka mana gaya kaulan halus kayak gitu benar we kana hate cumanina we kana hate muaya unak-unak deui bagja nu daya papada naon ieu teh wangi wae timbelang bangsa diajeng-ajeng aya pikerasaan naon purwangi jeung silingih ka dieu memang aya perlu akar teh kesa kaharik mah Papayun Rai tidur Pak saya Raka Prabu Saat ngagerem nanya kaula pun kesah nampi minum bola biasanya segitu bola sembah pangabakus pakai cai dikerepikeun diterima diterima kau caina dileg-leg nuhun rai diterima kali deta buminan kendarwe kaluputan ageng sareng muga tiasa ngahapunkan kana kalepatan kaula tapi sawah Raka Prabu kurang ngorok lagi harus di ngorokna saling maklum rai oge kan sia diajeng-ajeng aya pikeun saeunaun ieu